Itu di imah bibi rame gitu jelema merarasak segala itu rek aya acara naon di Syukuran bibi arek jarah pugu isuk. jarah ke mana Ka Mekah atuh. rek umroh Heeh, kepenting ka imahnya. insya Allah alhamdulillah euy bibi urang euy bibi boga milik di mana eta arek umroh segala Pugu bibi peuting ngimpi meuli tiket ka umroh hari itu. hmm. Kan kakarek ge ngimpi meureunnan ieu salamatan ayeuna ampun teuing ieu bibi aing tapi aminkeun nyalurnya amin Bibi. Amin mudah-mudahan bibi bisa berangkat dengan lancar ya guys ya. Bisa wae ieu ya Badawi ya. Brad, ayeuna mah zaman geus canggih pisannya, Brad. Atuh zaman modern teh pan disebutna teh. Ayeuna mah, Brad, sapeda geus listrik, Brad. Kompor geus listrik. Bener. Kabehna geus sagala ku listrik ayeuna mah ceng. Naon deh maneh rek meuli sepeda listrik? Moal aceng mah teu tertarik, Brad, ku sepeda listrik mah. Naon tuh? Aceng mah rek ngadaguan dompet listrik, Brad. Jadi lamun beak duit teh aceng teh kanjat dicas dompetna, Brad. Sian deui nya. Nya, Brad. Anger aing saroceng ya imajinasi. Nepieun ka kainya nya. Tapi dah heueuh ceng, mun aya nu kitu aing rek meuli ceng aslina. Teu kudu gadagnya tinggal ngecas we nya. Kadang-kadang 2025 mah aya, Brad. 2025 kedeung deui atuh. Nya. Mudah-mudahan we ayanya guys ya. Tungguan we guys. Cek aceng bakal aya ceng. Bisa wae ieu ya hileud Hongkong ya. Mana geus balik geuning mo? Geus, Brad. Santai kumaha? Santai aya mah gawena. Kurang mana di dunungan enak? Orang Jawa. Ngaran perusahaana Eta PT Kejora nih. halus ngaran perusahaan teh euy. Atuh. Jigana dunungan maneh resepkeun ka penyanyi dangdut ieu nya. Saha? Eta nu Roma Kejora teh. Lesti, Brad, Kejora mah. Ganti deh. Tiba lagi Lesti. Roma mah kelapa, nyanyi dangdut mah. Irama mo. Please mo ieu. Lamun aing boloho, maneh kudu bener atuh. Atuh. Heueuh anjir. Kicek nu lalajo meureun nu sahulueun teh. Anjir. PT Kejora teh aya hartina, Brad. Perusahaan eta. Naon cenah artina? Kejora. Kadang kerja, kadang ora eta teh. Anjing. Bisa wae ieu ya hileud beut deui ya anjir. Mungkin orang Jawa nya kadang kerja, kadang ora. Lain bi ai kamari bibi keur pencoblosan atau milih nu mana? Nu meunang atuh Akur atuh jeung urang. Cing, bibi boga pamenta teu ieu ka gubernur orang nu anyar ieu. Kalau bapak menta bibi mah ngan 2 paling oge. Irit anjir. Cing nu kahiji naon? Nya harga sembako we sing murah. Benar, penting ya guys ya, harga sembako mah bener kudu murah. Terus nu kadua, Harga skincare deui sing murah. anger ya. Skincare teu tinggalin anjing. Padahal mah ku sarerang kaung we nya bi aing mah. Da percuma make skincare ge atuh kakala jiga careuh bulan bi aing mah pan. Bae. Da meureunnan eta nya. Eta salah sahiji meureunnan keluh kesah ti ibu-ibu di Jawa Baratnya. Pokona mah Kakang Haji Dedi Mulyadi. Selamat atas kemenanganna, selamat oge menempuh masalah baru. Oge mugia Jabar istimewa. Bibi mah skincare butut wae beungeutna teh jiga artis gini nih glowing nih halus. Ya atuh beda bi artis mah. Ya, artis mah skincare na oge nu marahal.
Bibi oke meni mahal kemarin menurut kredit gerak skincare na. Aslina. Bi aing min kan nyeridit ya skincare ya. Redang. Berarti lain salah dina skincare. Salahna dina anduk. Nah dina anduk kumaha maksudna eta? Nyahoeun aing ya. Ya. Nu beunghar mah nya model artis-artis. Anduk teh khusus. Aya anduk jang awak, jang beungeut, jang buu. Kan urang mah ngahiji. Nya. Anduk ajang bujeur oge di kana beungeutkeun. Untung tah beungeut bibi teh sing kayoan ge guys ya. Tapi dah heunya ah. Kemek meuli anduk sing loba teh moal meuli skincare bibi mah. Anduk lobaan mah termasuk skincare. Guys ya. Nah, jadi gitu merenanya ka ibu-ibu. Ya nu lalajo ya. Tips ti abdi mah merenan pami skincare teu mempan kana rarai ibu-ibu sadayana. Mending ge seueuran anduk we. Nya gitu. Kumargi bahaya eta anduk jang bujur di kana beungeut. Ya. Pilih sing kayoan. Kebayang meureun pamun teu sing kayoan nya. Lain Brad, kosi masuk salut bener kan gelo euy. Geura bayangkeun ku didinya leumpangannya tara make sendal. Sae di mana wae. Tara mandi. Ting padahal momen kosi mah nya duduk manis ya di imah ngopi udud. Pupujian teuing kikituan nya. Pupujian cenah. Please kos. Emang kitu nu gelo mah teh konsepna lain pupujian teh. Iya pan nu gelo mah carita naon ge eta teh nu gelo teh anjir gering. Jiwa jeung ragana teh geus gering teh teh kos. Lain pupujian anjir. Parah kosim ieu. Lain Brad. Engke mah geura cobaan si saroceng nian. Tita latihan jadi nu gelo sabulan we geura. Nah, isi kosim ieu ampun teh aya maneh deleka teuing si teh ka babaturan. Yeuh, kitu-kitu ge anjir si saroceng teh pan babaturan si teh kosim. Ieu cobaan mah meneng ku maneh cai aing mah cobaan. Saminggu wae mah jadi nu gelo latihan maneh. Lelempangan tabubuligir bari nyeker. Papangi jeung tiang listrik tanya ku maneh. Ajak obrol. Sok saminggu cobaan ku maneh tongok aku si saroceng si teh. Parah aing si kosim ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya keueup leuleus ya. Ai bibi senal eueuh deui di. Kan hiji-hijina ieu. Oh iya dua ikat tuhu ieu kenca hiji cek saha. Maksudna bibi teu boga deui senal di imah. Yeuh, tisaprak inget. Bibi ngonten di kamonesan jeung urang. Senal teh ngan hayo we ieu era atuh bi ku netizen. Tuh netizen geus protes. Si bibi cenah senalna mun eta wae ih cenah mun sikeun teu boga deui. Ngeganti geura isuk mah. Kayak ganti model anyar bibi mah Ai bibi nungguan nu model naon bibi? Bibi mah nungguan model sendal sekali melangkah masa depan cerah tan gitu bibi mah sendalna. Anjing. Boy bah. Lamun aya nu kitu, urang rek ganti senal anyar keneh. Ganti urang bi. Hah bisa wae ieu ya. Anyarnya daun celi